Antar ke polsek ya bibi. Rek naon nih, Bi? Eta bibi nyen surat kehilangan. Surat kehilangan, Bibi langit naon? Eta kehilangan semangat bibi teh. Sarpa ya Bi ai sapun teuing. Bi, ya, kehilangan semangat mah Bibi mah hiji-hijina duit. Jadi teu kudu ka Kapolsek anjir. Kehilangan semangat mah ka Bang Emok nya guys ya, ka Bang Emok. Jadi lamun misalkan ka Bang Emok mah Bibi menang duit, semangat deui, terus kabelah dituna semangat deui ajang lompat tina hutang Bang Emok. Pan Bibi ning sok gesit geuningan nya. Adi tagih Bang Emok mah guys, Bi aing mah wah, siga beurit anjir, lincah Bi aing mah. Babalik cetana. Ya guys ya. Aing mah kitu. Tong ka Polsek lah. Rek naon ka Polsek sibuk ka Polsek na gitu. Ya aing parupa we anjing. Isu mah cong anter yuk ka desa. Rek naon di? Arek nyen surat itu ningan. Udah si Mili. Si Mili. Heeh, nu kitu nu surat nu pindah teh ya. Domisili Bi, domisili. Domisili. Surat kependudukan pindah. Sok, sing bener lah ya. Ke era anjir diantar ke desa era orang. Do, mi, si, li. Hijikeun. Do si Mili. Geus lah. Saha nu rek pindah? Saha nu rek pindah? Bibi rek pindah. Mal pindah ah. Eta kan domba meureun kudu puguh keteranganana. Suratna. Domba? Domba kumaha? Kan bibi buka domba itu 3 Garut. Arek ka dieu, arek ka Ciamis. Ek ngingu maksudna. Nih. Bintek itu konsepna Bi. Bibi arek ngingu ke domba Garut, arek ngingu domba Ciamis, arek ngingu domba Pangandaran, tuh bebas we teu kudu diuruskeun. Suratna mah. Terus lamun misalkan ayeuna Bibi meuli tahu Sumedang, sampai meh ngadahar tahu Sumedang, terus Bibi arek nguruskeun domisilinya ka desanya. Meureun kaburu bantet atuh Bi. Nya bangganya. Ampun teuing aing boga Bibi. Jeprut deui wae anjir. Lain asal ada ngoet teh beteng teh Bi can mino euy. Bibi ge sarua ye, ngeri. Oh can mino eta teh meureunnan nya. Peurih. Ngan bingung nya Bi euy deungeunna naon euy. Bilina muka keneh? Muka. Meuli karedok. Nya ngeunah meuli karedok mah adeuh anjir. Sango poe nya. Jeung goreng japuh nya, goreng peda geus kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan. Aku kenikmatan geus ganti deh. Ganti lah. Lain orang mah tapi sok bingung Bi euy ka bilina teh. Bingung kumaha di ah? Eta nepikeun kapincukna karetna 3. Lamun 2 mah wajar Bi. Urang ge nyahon nu lada. Ieu nepikeun ka 3 kitu kumaha eta Bibi apal teu? Ye, Bibi apal. Naon Tilu sote. Ye, anu kahiji mah karetna eta teh level 5 ah. Ladana. Ladana. Lamun anu kadua level 10. Karetna 2. Lamun anu pincukna eta karetna 3. Eta level 15 lada pisan. Akan setan meureunnan teh nya. Nya. Lain teu dipincukan eta kumaha eta? Bangkrut kitu mah tuh. Tapi euy bangkrut. Wah, ayo atuh ya. Lapar gitu. Mau jadi ah. Ningali situs Rip liwat Bi. Asana acan ada lamun aya masuk nyimpang ka Bibi. Heeh, puguh urang teh mesen obat ke situs Rip teh euy. Hari Bibi ge sarua keur pesen. Di. Heeh. Saha di nu gering? Hari Bibi itu apal di? Gering naon Bi? Bibi teh demam ah. Maknya ceng har kieu demam Bi. Demam naon? Bibi teh demam drakor. Anjir. Demam drakor cet. Moal bisa atuh Bi. Lamun nyeri beuteung nyeri huntu kasih tasrif bisa diubaran. Demam drakor mah moal bisa diubaran. Mun eueuh kuota tah karek bisa. Iya isugan teh bisa tuh. Anjir.
ubaran kayaknya anjir ku kontraksin demam drakor mah rupa aja. HP bibi ke mana deh? Puguhan ruksak gerak, agar boga duit kudu menerkeun HP. Pakai we tuh, nurut orang tuh, orang sembeli deui dah anjir. Mun iPhone. Heeh. Embung teu bisa pakai kamera hareup na iPhone mah. Cek saha ai bibi teu bisa pakai kamera hareup iPhone. Cek saha? Bibi ge apal atuh. Palti mana? Batur oge lamun servis hareupeun kaca geuning kieu. Bi eta mah pamer konsepna. Nya, eta mah pamer gugu meulisan. Aya iPhone mah aya kamera tukang kamera hareup aya. Tenang we bibi mah. Nya. Bawa ya ka ieu mah. Oke. Nya. Gugu meulisan bibi oge geus batur. Gugu meulisan. Heeh. Asal tong di video we, foto-foto mah teu nanaon lah dina kaca gitu. Tong video komo bari ngomong kieu mah. HP menang nginjem nih bos. Senggol dong. Ulah. Ya guys ya. Era. Edinya ngadengi itu penting. Naon? Ciroh anjir jeung Coda para sehat. Oh, nu penting teh ya. Gara-gara salah paham eta anjir. Nira ribut jeung tetangga jika budak wae nya cek aing mah. Anjir. Kira-kira berat. Ceu Iro jeung Coda bogohan ka si paham. Kumaha? Bogohan naon sih teh? Mah ributkeun gitu. Nepi ka pasea gitu kumaha teh? Heueuh. Pasea Ceu Iro jeung Coda. Parasea kulantaran salah paham. Salah paham. Dosa naon, Brad? Aing asa teu percaya kira-kira asa teu percaya urang mah. Ya si paham mah, Brad. Babaturan urang si pang bager-bageurna, Brad. Ya. Mun urang teu boga kopi sok mere kopi, lamun urang teu boga rokok sok mere rokok. Lamun sakalian teu boga beas ge si eta mah, Brad, sok nganteran nanya. Mak boga beas teu? Alah, teu percaya urang mah. Lamun ieu salah paham. Segitu solehna, segitu bageurna. Hai. CS katanya didinya yang si paham teh. Si paham mah, Brad. Teman lama, Brad. Teu percaya seutik urang mah. Nying. Ya, lamun didinya benar CS, manya didinya teu nyaho teh ngaranna. Pan eta mah si Parhan teh, baturan didinya mah. Lain si paham. Nying parah ieu anjir. Ki-aki ieu nebieun ka babaturan. Ngaran babaturan teu nyaho anjir. Nyaho si Parhan teh mah teh. Balik anjir ki-aki ieu.